Kebenaran ayeuna libur sakola sabab diharuskan lockdown di bumi. Abdi jadi bangun tidurnya siang. Sebenarnya tadi udah bangun buat ngalaksanakeun sholat subuh diteraskeun ku sarapan, tapi saatos eta abdi tidur deui. Saatos gugah nu kudu dilakukeun nyaeta ngabarsihan ranjang. Ranjang kudu dipastikan bersih, jadi teu janten seueur bakteri dina ranjang. Ini disapukeun heula kasurna biar bersih. Udah jam 7:30 liwat, abdi mandi. Saatos mandi, abdi nyapukeun kamar. Sabab abdi langkung kegiatan di kamar, jadi kamarna kudu dibersihkeun bener-bener guna nyingkahan panyakit. Saatos nyapu, ieu hal penting anu kudu dilakukeun nyaeta ngumbah leungeun. Ulah poho ngumbah leungeunna nganggo sabun. Ieu juga penting beberes meja belajar. Sabab sakola diliburkeun diganti kana sakola online. Sabab eta urang langkung kagiatan di meja belajar. Ku sabab eta beberes meja belajar penting. Saleresna ngabarsihkeun tempat anu sering digunakeun pikeun kagiatan sehari-hari eta penting. Salami lockdown di bumi, anu paling penting nyaeta ngajaga kabersihan pikeun nyingkahan penyakit. Ulah poho micen runtah di tempatna, ngabersihan imah sacara rutin, ngabersihkeun ranjang nu bener, jeung ulah poho ngumbah leungeun nganggo sabun. Sajaba hal anu dipigawe pikeun antisipasi virus corona. Eta sagala hal anu abdi lakukeun salami lockdown di bumi. Aya oge cara antisipasi virus corona nu harus dilakukeun nyaeta pertama ngagunakeun masker. Pikeun nyegah penyebaran virus atanapi bakteri kana awak ngalangkungan sungut atanapi saluran pernapasan. Kedua, mencuci tangan. Ngumbah leungeun anjeun nganggo cai bersih sare nganggo sabun. Ketiga, kurangi menyentuh wajah. Keempat, hindari kontak langsung. Kelima, jaga jarak. Ngajauhkeun jarak anjeun ka jalma sanes pikeun ngirangan kesempatan penyebaran virus. Eta sadayana cara pikeun antisipasi COVID-19. Seueur video ti abdi, mugia aya gunana. Ulah hilap tetep bersih sareng sehat. Mugia urang sadayana sehat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.